Ini pesan kopi. Kopi hidang. Iya atuh. Ini neng bikin sok aya yang tadi ya, tah. Kosok. Tadi ayah. Aya. Lah, bu aya deui ka dieu. Bogohnya. Lah, saeutik. Kabekeun we. Lah, bogoh nama. Ya di ka dieu mah nya be. Aya. Kira-kira ge biasa nama sore-sore suka dia teh. Naon? Ayah, itu kabumina be. Ah, tuh lembaga kenal sekali. Ah, Izin ongkos. amal. Mohon. Ke ayah kanya umur. Jajan seblak. Ada kopet hiji, ada coklat. Atasannya? Yang sing ladanya, Bi. Oh, ya, siap. Ye, Neng. Asal nu basa pendak di ditunya. Anu dicek dah. Mohon nuju nonton poli. Oh, nya bener. Sok atuh cali keula di dieu ya. Kumaha anu jadi di oge ning teh sami? Tadi sebelum ngopi. Besar naon di? Kayak seblak, nyalira wae ning. Nyalira. Ai rerencangan ka mana? Kapan kurusan rerencangan? Raya. Ju aramu pangintan. Para tengah aja neng, tadi ge ngantosan. Oh, nanya. Wah, ieu mah ngantosan. Tapi yang sing lada hiji wae. Man. Teh bade ka orang kabumi isin cenah. Kabumi mah. Hari kabumi iya mama bapak. Isin tuh dah. Biasa aya ieu hari kabungkur teh. Pecel mah aya ada mah. Aya pecel mon. Mamah itu asa mun aya cenah titah meser. Mohon diuyas mun amang kabumi. Aya ieu mamah sareng bapak ka di amang we. Mana naon? Isin tuh dah. Moal. Sok bae. Niatna sae mah mangga bae. Jatuh wengi bade kabuminya. Mohon mangga mangga. Siap. Atas, Bi. Terus neng. Musim hujan. Tapi naonnya? Ada yang kayak amang kabumi. Naon sok diantos, ah. Oh, Ayo naon? angkat heula nya. Ayo, Mun. Bi. Mun. Yes. Menang ulin ka imahna. Yes. Ulin ka imahna. Assalamualaikum. Anawi. Neng kamar. Cari, Kak. Aduh, Sareng saha atuh dia? kalira. Udung anu ngomong. Wah, tuh aing ka istri mang amang pasti ludeung wae atuh. Apa ieu kebon aw? Kesian. Tiba hujan. Hujan kumaha lah penting mah. Ya motor Amal, dugi tapi Eh nya. neng, Ieu mah tamu. kamu di mana? Mana ada? Habis di Cidalung. Oh. Sama. Sama. Sareng saka deh nyalira. Kalira. Atuh wangi-wangi pada siang tadi.
Yang pantai Kabujang udah mau bayar. Udah mau di mana? Di sawah dah malang. Di sawah. Mohon. Maju. Mohon. Atuh kana tani. Mohon kana tani. Atulah sok kenini ieu, keningan. Laginya mah. Benerah aya bakal hirup suka rumah tangga. Neng, panggapikeun istri aja. Nah, tuh aja Aja rapi. Mama si tadi. Cing ka mana neng? Iya, ngerasin ulang istri atau sekedapnya. Oh, atuh, yang lemit teh. Di kantor kalau ah. Maka. Ya aku ini bisa. Ya cicing atuh, kumaha ge? Cicing udah kesel. Semua naon ieu si Neng mah dilebet. Dilebat nyamah, mohon. Aku yos ka abi teh. Mungkin ka si Neng. Si Neng mah enggak Isin juga. Cicing mah. mana naon ieu jeung mamah lagi. Isin bener mah. Man, Hah? ai baterai di mana? Di ditu di lemari. Ya, Pak. Kalau mari, Mohon. Aya, Pak. aya iya. Kamu naon di? Eka cai tah. Oh, mohon. Neng lami mah. Menuju nyetrika kene, seueur istri kawenana. Oh, seueurnya. Mohon. Tadi ku mama ngasa alit. Oh. Kalau dia mau alami atau si neng lami gini cerita. Atuh enggak teuing. Ah, beli hujanan manten di jalan. Atuh henteu teu hujan ieu di bumi ieu mah. Badai mau bae mah. Enggak mohon atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Hah? Iya, Mohon. Si nengna ka mana? bobo. Di Bobo. Mohon. Gak kena tuh. Sok hese eta mah dibukakeun aja, sok kalah ngada. Padahal mau gerakan. Dah hese dibukakeun aja neng. Yang pendak. Oke lah. Ya iraha we. Kita alim. Alim sih ini kayak bobo. Alim. Alim. Isin aku. Meni alim alim tuh. Isin ku Si ini mah keur bohong. makanya ugahkeun. Nah, gak hade si ini. Ya ugah. Mungkin. Tujuh mama lagi tenang iyo. Alim amit. Amit pedah nang. Mas, sareng eta. Asa eta? Si ieu ana si Neng. Oh, Pak. Coba. sama. Si Neng na ieu. Saya buka. Dak sareng kene. Di mana dia? Ada di Cidalung, Pak. Si dalung itu. Mohon. Oh. Di pada wilayah atuh nya da awatos. Si neng itu udah bobo. Pak, beli hujanan, Pak. Yuk, Pak. Assalamualaikum. Salam. Nah, iya. Mas, perhatikan teh. Mama kau ini jilu ganjan itu. Jika mereka noga, Henteu jeka jeka diukum hayang deket. bet henteu teu ganjang pedah nang. Bawa mama nu bawa budak eta. Nya atuh ka budak ka ieueun ka bogoh budak bogoh ah. Aku mah nyadiuk nage meuni padereket gitu. Ih eta mah keur nanya. Bari ditepak. Kalau kan tadi intip di tadi gunjan ganjen muni aduh ini andalmi halusnya. Ya mama tadi sekolot. Sing era tuh budak. Ulin kabur punya ke bogohan ku kolot nah. Oh atuh piraku deui. Kan aya apa? Nya atuh piraku atuh. Meureun si Neng nyarekan.
Hanya di bogohan ku mama. Gitu-gitu wae timburuan. Mun bogoh kumaha deh? Ye, minggu teh antuknya. Halus gitu teh. Kan geus kolot mama teh. Dan bae atuh aya bogoh kumaha? Cip. Asa beuki antek geuning. Ari bogoh kumaha atuh? Bener ya mah. Asa pamajikan teh asa beuki janjeun kitu gini aya nu uling ka budak lah di layanan kumaha. Asa jiga nu curiga urang mah bawa yang diheureun ieu mah ya. Mama aya nanti. Gerak kali ya lah. Asa riwa-riwa itu tadi. Sudah deh. Gandeng sudah aya nanti. Lain. Lain itu bapak mah curiga ka indung maneh. Kumaha? Eta heupan anu rek uling ka Neng. Si Anawi. Ka bohong Neng li. Lain ka bogoh hoyongan. Ai Neng bogoh teh. Teu. Lain. Bapak mah asa curiga. Curiga kumaha? Heeh mah indung maneh jiga nu kakak itu di layanan ku indung maneh. Enggak kumaha. Kapan ku bapak diintip? Aku udah leutik mama hayang. Ji bisa wae Neng ai ieu mah bapak mah kieu curiga asa aya leuk jiga nu diheureyan. Wah meureun heeh. Aduh judes tuh kasih eta teh buru-buru hoyong. Dia judes tapi mamangane pan kitu. Ku bapak diintip teh. Hanya Pak. Nyaan dia mah Atuh bohong. kereta tuh kita. Pandu ge ku bapak ditanyakeun tah ngabok kana ngajingklak ka jero ka imah. Kumaha teh ditambahin? Cong tambahan we. Kamana? Kemana ya? Oh iya. Di bunter jeung asana cenah. Aya nu kitu teh nu bisa nambahan teh. Atuh cong ajaran Pak, ngucapkeun ka panasaran. Ya ngan indung maneh bawa ngan ati-ati cong nyaba we gitu ka ditu ulin gitu. Sok teh bapak ka ditu heula ka cai. Hah? Sami atuh aya masalah rindu mah tuh da ya. Woi. Woi, waduh, lu kerap panjang awal mah heueuh. Aya teu pareman heula deh. Biasa ya ririwa. Waduh. Sukses mana emangnya? Atuh. Jeung apa nu mana eta? Bintang. Deung mana mah waras. Yo. Urang mah geus sabaraha kali ka imahna ulin heuh. CCTV teh harita. Kalau ka indungna nu meulitna. Indungna. Heeh. Nah, jadi indungna. Apaan aing lieur kalau ka kumaha tuh dieu nya? Kalau indungna nu resepkeun ka urang Melit. meuli. Anu cerikeun cicing. Lama. Melit unggal ka ditu nya. Unggal adi itu indungna. Kumaha tuh ren? Naon udah kurang mah waras sudah. Kudu kasih abah deui meureun ieu mah. Ada. Pada kalau nu meuli teh indungna. Sudah merebis kuduna dan orang mah ade. Aduh, Lancar jaya anu orang mah. berjalan terus meureunnya. Jalan kan. Urang aya sih ngajakan we ka imahna ka urangnya nih. Oh jadi setiap ketemuan mana tara di tara ka imahna Teu acan can ka imahna. di luar bae. Mending bogohan indungna geus. Wah, bogohan indungna. Yo, kamari teh budakna teh geulis, amat di indungna atuh. Geus kolot gitu kuburan mah jana agena. Kudu pikiran ku urang. Atuh kan. Embung. Ih, maneh mah lumayan eta teh. Dan teuing teu boga kaboga kudu ngabegeran indung mah tuh dah. Eta teh bonus ngaranna. Lah bonus di mana holna? Ai bonus mun jajan menang bonus. Eta ge kapan sarua maneh? Sarua. Maneh teh bogoh ka budakna. Heeh. Menang indungna bonus. Dah, kudu indung mah ulah ka bawa urang boga sote ka budakna. Kumaha atuh ai kieu re, si Abah aneh aing mah. Aing si Abah kumaha sih atuh nya? Aing geus kumaha maneh? Aing kan heueuh bingung. Pada jeung tidak bogaan salaki deui. Nah kumaha? Keun Jeung bae. kapanggih dina amit-amit teuing bari naga. Ye, Geun bae kumaha nah. salakina panggis bau taneuh. Heeh, geus bau taneuh dina kapanggih nanya kumaha ieu. Adik nanti sing dekat yura. Aduh, Aya naon?
hasil lama Geus beunang eta awewe. benang nama Alhamdulillah. ngan salah alamat Hah? Salah alamat. salah kanu edana indungna Salah alamat kumaha? iya kalah anu ngudagna indungna tuh dah Indungna. indungna kalah kanu hayang nage Jadi berhasil bahasa jadi ngan salah nu bogoheun anak kalah indungna. indungna Syukur atuh ai kitu mah komo. astagfirullahaladzim syukur kumaha Mending kena indungna. teu bogoh ieu ka indungna mah Budakna geulis. geulis budakna tuh dah Atuh kumaha indungna. astagfirullah indungna mah henteu budakna nu geulis nama Komo pabrikna tuh budakna geus halus. geus kolot kitunya Terus kumaha tuh yang maneh? ieu urang kudu kumaha geus kieu Meureun aya nu salah mana kitu oge. aduh salah anak labah mana ieu nya Meureun eta boa cik pikiran kumaneh. Inget-inget. Bisi salah nyokot syarat meureun. kan cangcut teh emang harita aya 2 Tuh geuning. cangcut teh eta teh Geus moal salah. Eta mah geus pati salah nyokot maneh. tuh Ulah nyalahkeun abah eta mah. Ulah nyalahkeun abah. Maneh nu salah eta mah. terus urang ieu kudu kumaha bah Nya kudu dipulangkeun deui eta cangcutna. ka ditu ka masih dikit Kana kurut nyokot maneh eta ti mana? aduh Hmm. sae banget Ya wae maneh mah tuh. Makanya hese nya geurgeunan eta teh mun geus kitu teh. Kumaha? kudu cager bah mun diudag-udag ku indungna mah tuh dah Heeh, geus ulah diengkekeun deui. Geuwat pulangkeun. kudu ayeuna keneh meureun nya Heeh, dirilakeun bisi gelok manten. nya tuh bah abi Heeh. wila tuh nya ek mulangkeun dah Nya. kumaha tuh dah ya ieu Ulah bah aya wae. Bukan, Kita sok gurung gupuh. Oh, ieu nya bah assalamualaikum Waalaikumsalam. Udah teh. Jika idang tapi bolok geuning. Sapaan teuing. Astagfirullah, geuning urang kapohoan eta budaknya. Ma. Pak kumaha Abah? Dia rek geurang. Nah, Gerowan deui si karna we tina ke dia abah poho. Aya nu poho bieu gerowan sugan san jauh. ujang, jaga nawi. Cek Aya. Abah ka dieu cenah. oh Aduh, aya naon deui bah poho abah bieu. Untung can indit maneh. acan rek disendal Iya. Apaan maneh teh ieu pamake abah teh geus narap kana awak maneh. heeh Engke lamun geus mulangkeun cangcut, maneh ka dieu deui. oh ka dieu deui Heeh, da Siap. kudu mandian dibersihan deui maneh. siap Nya teu cakeut reu kitu. siap Heuh, ji geuat geura indit. sekarang aya deui bah Heuh, poho bieu abah. Kade ka dieu deui. mohon siap bah Heeh. Ji. Hah? Ai sajadah di mana? Iya, pandai musola tuh di ditu. Oh, di situ. Iya, di ditu. Oh, tuh. Iya lah salah salah ya. Jom. Nya di ditu aya ieu, gantung. lah aing mah ongkos cangcut dipulangkeun ke dia bisi kapang jalan lebak we ongkos cangcut ya kada kieu mah jalan lebak ieu alun kana cangcut Astagfirullahaladzim. kayak ieu naon astagfirullahaladzim ini cangcut dikasih pamajikan ya gimana ini ya Mana ieu nu ngalungkeun cangcut ieu? nyaun Awas ya berarti anu nyalong cangcut pamajikan urang mana sih ya? Hei, tong kabur daguan. Hei. Awas. Diudag sia.
Berarti sih itu nyolong cangkir pemajikan orang kayak. Ayah wae mah ya. Paingan pemajikan orang rada gitu Iya meureun gara-gara cangkir tadi colong ya. Kumaha kamu ieu teh? Nya yuk. Isina tuh. Isin usaha. Kumaha ku bapak itu segala. Atuh da ayeuna daripada ketemuan di luar kumaha? Nyanya lah mah. Nya mending hayu ka ditu. Tapi moalna naon tadi? Moal. Yuk. Ceh, karena ada deh. Ih, aya mana ini naon ka dieu deui? Nyawa-nyawa wae urang di dieu nih. Ah, orang ayo antar orang dulu. Antar ka mana sok mending dahar-dahar lah dahar. Heeh, segala harus beuyeul. Ka mana? Masih abah antar. Naon? Kapan-kapan meulita indungan udah. Urang mah bisa itu mah. Nggak bisa. Heuh, urang yang ka dieu ka imah. Malah nganter orang. Moal. Bisa satu orang dulu aja. Heuh sok. Bayarna heuh. Sok. Ya tuh nya. Heuh sok. Mau dahar heula nya. Moal geus dahar orang. Saha sih Itu pisan. Nah, disuriri moal. Disuriri moal. Nya. Abah, Oi, itu budak nu kamari deui nih si Karnawi. Datang deui ka dieu si Karnawi nu sing kamari. deket ngomongna geura ka dieu. Duh, teh. Saha? Si Karnawi nu kamari ka dieu datang deui Si tuh. Karnawi. Heeh. Narek naon deui cenah budak eta ka dieu hayu wae ka dieu. Aya perlu beung ka Abah. Tuh, Oh, bah. astaga neng geus maneh deui wae Karnawi. Mun panjat teh aduh. Aya naon deui? Teu kali teh kapan ngecek abah teh ya? Kumaha geus? Geus bah alhamdulillah geus dipulangkeun. Jong-jongna geus dipulangkeun mah. Jong. Jadi mah ripuh maneh. Moal diudag-udag wae geus kitu mah. Tuh yo, pas mulangkeun teh kalah ka diudag-udag, hampir diudag. Diudag-udag kumaha ku? Kapan pas mulangkeunna dialungkeun? Kapan cek abah ge ulah titah ka nyahoan eta. Kanyahoan mah henteu ngan pas ngalungkeun ninggang bapana. Ninggang bapana. Kumaha? Nu bapana kumaha? Dialungkeun teh handap da sieun kanyahoan nya. Oh. Dialungkeun teh hak ti beh lebah. Dialungkeun ninggang sirah bapana. Aduh, eta mah kalakep geus picilakan atuh Karnawi. Lain picilaka. Eta mah leuy kumaha maneh ka nyahoan? Kanyahoan tuh lumpatan kana sawah da sieun di udan. Aduh maneh mentu da lain hati-hati atuh. Kapan nya nu tartib ning main cantik da kalaka. Asa kila-kila moal bener ieu teh. Heuh, kira-kira naon. Yuk, Bah, Aya naon mana? aya tamu deui ti luar. Aya tamu. Nya, silakan dieu. Ulah teh deui mah tempatna ge kieu pan samporet. Nya. Keun tajan kayak apa nu ka ditu. Nah, ditu nya. Abi Tungguan bebe, nya ceng. abi Urang bebe nunggu di aja. sorangan. Tungguan lah tuh apa nabah ya tamu. Oh, besok atuh Bah. Mana masalah sewa bisa KS lah tadi. Di mana di ieu teh aya naon? Di mana ieu? Ih, kapan itu di tempat kolot? Tempat kolot mana? Kolot di bapak tadi ya. Ih, di mana? Ya, Mun Mama. naon ieu? Mun naon? Si Kolandang, da mama mah jarang ka dieu tuh da. Ya asa araraneh ieu teh di mana? Kakak pada ka dieu nagenan. Itu kalina sebelah yang panggih gitu. Entah ka dieu nganyang neng. Dari cek bapak Iya, Mama. ngomongkeun cenah. Ada cantik tuh, besok orang ada buan dia. Ceng. Kade numpangna kade. Aya wae mah. Kade numpangna tuh. Model aing mah. Kalah ka jadi pemamalan. Ajakan. Ada sering ngajaran. Buat tamu. Ayah ngomong. Sulit lah. Ya lumayan nembe. Ya tanya. Tah. Aduh. Aki tempat kolot dah. Oh iya nya. Aduh. Apa tuh dak? Aduh. Ganggu merenya. Tuh, biasa dia apa mau buat tamu. Nuti mana orang ya? Di Ciledug. Oh, Ciledug, Ciledug Banten. Lain atuh jauh Ciledug eta. Mana tuh Ciledug? Ciledug Bunter. Oh, ini nyanduk ke kebun karet. Tah eta. Oh. Nya. Naon tuh cai-cai asan. Angkeun wae. Mana ke di dapur? Nya.
Karena lah cukup gitu kan. Kumaha aya naon ya teh. Kepentingan nama kita kieu. Nah, abi sekeluarga itu. Itu bojo, itu majikan eta teh. Nya. Itu sarua. Itu mah budak majikan. Budak itu mah. Budak kieu. Ukur atuh ngaranjang mah. Iya. Aya naon deh. Ye, ai keperluan mah kieu. Jadi kumahanya ieu pemajikan tara-tara sasari nih lah. Kumaha. Jadi aneh we aneh gitu. Aneh teh aneh kumaha depan apa untungan. Aneh kelakuanana ya aya lalaki mereka ulin ka budak. Oh, nya. Gitu. Kan anu ganjeunna teh jadi pamajikan anehna teh gitu. Kaetan ulin teh. Cik, ieu mah sawangan aki nya kumaha lah gitu kira-kirana ieu. Bojo abi. Jadi kalah ka bungkulengan nukeun rek ulin ka budak. Eta bener nama gitu. Dah ngaran nih. Saha abi Ngaran nih kamu. sudah bingung naon di atuh ieu teh kumahakeun. Nanyakeun ngaran ulin. Nok ngaranna mah. Nok. Nya. Saha eta mah di Nok meja-meja. nok teh. Hah? Nok we wung. Nok wungkul. Nok wungkul. Ulah wungkulna mah kalau disebut nok gitu. Nok. Nya. Nok. Gitu. Tetempuan abah mah asa barareta eta teh. Beda Beda kumaha. kumaha? Tama. Aya angin tiba atur eta mah. Maksudnya? Aya nu ngagawean teu da eta mah. Maksudnya gawan teh Teu sawajarna eta mah. ngagawean. Teu sawajarna nu kaciri ku abah mah eta teh. Terus Ora bae da ulang-ulang kitu. tadinya abi ngerasa heran buku tara-tara sehari udah segala muda nih gitu. Ke abi jadi kan sebrang-sebring gitu. Terus eta budak mah pan kabogo maneh mereneng. Juga aku mah alim. Oh, Cantik malah ku abi mah. kalah mamah manehnya. Itu kakunaon gitu ta. Enggak itu ulang-ulang kita. Ingat temuran. Ah, ayo diomong, wah nyentak malikan gak bikinan gitu. Ada tante robah we Pak. Dan juang tambahan ku abah. Eta mah jadi syariat Ngomongan maneh sing sabar. Enggak ya mah lain pemajikan maneh deui mah lain. Lain kadang anu di nya lain. Lain adat pemajikan ieu mah ada ada. abi dibawa ke kanan. Bisa abi keraka jadi emosi gitu. Ulah. Lain teh cuma teu sawajarna. Nya. Kan kecong tambahan ku abah. Nya. Tah. Sal sewe nyancing. Nya. Nya. Abah keur aya tamu pan eta. Oh, aya di tamu. Mak, Iya. sebuan cai ya, tamu ieu teh. sama kon we. Cai-cai wungkul. Teuing semah ketan ieu teh. Iya sebenarnya. Iya. Cai-cai wungkul ya. Angare repotnya. Itu tuh keselen budak Oh, yang tadi ditah ka dieu we tuh. Tah ka dieu we. Oh, kemana di Aya tamu bereninya apa gini. ting ka dieu we. Oh. Dieu ceng dieu tuh. cai-cai wungkul. Ini mana ini dia? Tah. Ya. Wow, nya. Wow, iya budakna teh. Budak naon? Anu di udah ku pamajikan ieu teh iya. Gitu pan ieu teh ulin ka dia tapi ka ieu pamajikan nu budak teh. Kayak apa masar ada pusing gitu. Wah, atuh ieu mah bah. Kumaha ya kumaha tetangga mah. Ih, lain eta tanggal kapan sepulin ka budak. Heeh. Gitu ieu teh. Ai ku budak pada embungeun cenah. Kan ditanya ku abi teh kalah indungna kapan ieu tah ieu teh. Iya. Heeh. Tah Iya bah, heeh. iya kumaha. Oh, kitunya. Jadi maneh teh hayang ka budak nya gitu ya. Terus Anu eta nama mamahna tuh dah. oh nya cek urang oge tadi geus beda rasaan Tuh geuning Pak. Bener itu. Jadi mana meureun ka ieu ka dieu nya. nya ka abah
Paling teh sedep aya si ieu yang berubah teh pamajikan teh. Ari ngaran budak teh Titin nen. Nya Titin. Iya budak Titin teh nya. Ya iya budak. Pada teh. Kumaha eta? Pernah kitu bisa kitu. Jelaskeun ka Abah kalaja direk malik ka Abah geuning teh. Yang murid ka beutis meureun kitu. Kita teh jadi kieu nya, ieu teh kan minta tulung ka Abah. Ieu teh. Bogo ka Titin cenah kitu. Itu nya mana teh? Oh iya. Abah. Lain seh mureun. Kalah salah nyokot syarat. Salah nyokot syarat. Emang syaratnya naon ti Abah iki hari tadi cara gitu. Bejakeun kumaneh. Syaratna teh nyokot jeroan, Pan. Teu bakat kuresep Oh, mun dialungkeun kana kunuk urang nya. Heeh, Eta. Kaneng teh urang teh. Naon maksudna Disangkakan. eta geuning bisa nepi ka kituna. Ada bakat Niat kurang. hayang ulah hayang kieu carana. Ya. Bogoh mah bogoh. Kok datang ke kolotna ngomong sing bener. Nya. Ulah make cara kieu, cara halus. Cek naon cek ieu kan teu meunang make kitu mah. Jujur we. Ya, kemarin satu acana abdi nyuhun ke lihap punten. Ya, ulah sok maksakeun ka hayang. Dan niat nama sanes resep ka mamahna, resep abdi teh ka putra bapak, ka putri bapak. Nya kan budak mungeun. Hendak didinya ulah maksakeun da jodoh mah kira datang sorangan ieu, henteu ka budak. Bapak ge meureun kanu sejen sugan kitu. Ulah sok maksakeun. Kitu tah. Abah deui atuh, make dae bisa ieu. Da ari Abah mah tadi ge maksud nulungan ceng. Nya, apa nu maneh nunggu gerang batur. aya kumaha sok ieu. Meureun ayeuna minta pamajikan abdi normal deui meureun kitu. Karena meureun eta mah geus pagawean Abah eta mah meureunaan sing dinten teh ge. Nya kudu tanggung jawab bae kitu mah. Cagerkeun euy ngan geus ulah ka papanjangan da. Abah bisi kalah ka jadi kumaha na beuh geuning. Gitu. Kan. Sok sing saladan ayeuna mah geus. Kumaha ieu kejadian Nya mantak dibawa ka dieu ku abi hayang lah mun biasa teh biasa deui gitu, normal deui gitu. Nyakeun cuang cagerkeun. Hayu. Hayu, assalamualaikum. Salam. Pak. Ulin teh sok amplong-amplongan. Ti isu. Tara balik. Ti isu kata ulina. Ti isu bongbong budak ngora. Tes di mana neng? Among tanya AA. Jeung AA. Bogor. Ah, gitu we. Buat urang mulanya. Mohon. Asa wau urang mana maneh ceng. Tapi kalau Asa wau euy. Mau di mana ya jeung anak apa? oh di jalan ya. Nu mana limun kitu geuning jiga wewe nya. Jarak kumaha? Izin. Sieun teh tuh. Ulah kitu di zaman mah ngerakan geuning. Kok kowe ngobrol dia. Gua asa wau abah mah. Nah, ceng. Kudir. Apa lu aturan maneh ka? Nya aturan abdi. Baturan maneh ka? Maneh baru kredit. Dari kemana bae maneh? Maneh di kemana teteangan? Geuning maneh. Tengah lol ceng. Kamu lagi? Ali kek diu. Kan itu. Maneh pindah. Kemana wae maneh ceng? Mun poho jalannya. Wah, ingat. Aduh, apa sih? Ayeuna cari disampur. Barang apa bawa? Barang mana? Bongkor Ayah, ayah. ya. Kumaha? Beunang awewekna. Benang. Wah, Atuh lain bawa ke dia.
Ya dah. Bogor kan. Wah, Bogor lah tuh. Ya. Udah ya mah. Ini mah andalan abah dia mah. Mau dibikun tuh dipulang kun. Lain bawa tuh lain nak dia. Dah. Bawa kan. Ah, ya dah. Kira kawin ceng. Duh. Bulan mana awal enak. Cakep lah, cakep. Dekat. Wah, murid abah oke. Duh, kau ente nama lu teh. Sarahang ngaranna. Oh enak. Irma. Itu. Irma. Mana? Iya nya. Nu dipika pokok si Karna, atuh ieu mah. Sanes. Mana? Oh, itu tuh. Itunya. Ya. Itu mah itu abah tuh. Hah? Itu abah. Ya, bener. Lu pikiran itu abah? Ya, bener. Oh, stop bro. Aduh. Nah, mantakenan sok. Geuning, Ulah sok main nu kieu. Geuning. Nggih. geuning. Tah. Geuning.